cau oi lu batur mah geus baruahan ieu aing mereka tetet keneh we kieu aing. Aing geus 5 bulan ngadaguan cau itu buah-buahan. Nya ku aing kudu babad mah kabeh oi lah. Yang naon ngaheurinan gue cau. Aing sakitu dilaan aing melak teh. Aya 5 bulan ada kebuahan. Nah nu batur mah halus kitu euy duh aing mah. Aduh ya teh karsa kieu euy. Kieu aya kopi na euy kopi si Mang. Jangan mana ka mana nya euy. Ka mana si Mangna euy. Oh iya itu tuh aya si Mangna tuh. Keur naon eta dina di kebon gitu nungguan cau apa. Bisa anu maling merenya. Ah heeh. Sampeurkeun ku aing mah euy. Oke. Ya euy kecenarian di kebon ya. Mang, keur naon? Naon maneh teh? Keur naon di dieu? Duduk nyentak we ka aing keur cicing. Keur bukan cau aing di tadi. Cau malak cau iraha. Maneh ke pok pisan katanya emang ieu mah cau-cau aing tanya teuing wae atuh teh. Iraha ta malak cauna? Baheula melak cauna mah maksudna kumaha maneh nanya di iraha melak cau. Baheula Nungguan naon dia maksudna nungguan naon? nungguan cau can buahan nu batur geus buahan tuh. Ieu nu aing 5 bulan. Buahan kumaha ieu moal buahan sin ka belut-buluan ge moal buahan cau mah. Ceuk saha maneh ulah sok ngalawan kodrat nu ngaran cau mah buahan. Moal buahan sok dimatanyakeun jeung mana cau buahan mah. Buahan tuh nu batur ge buahan sia teh. Buahan ti mana moal ka taun belut ge moal buahan cau mah. Can montong ngahina ieu teh peplakan saya ieu teh. Jabaring cau lagi malaikat tetet ponok pendek. Encan tuh nu aing tuh aralu tuh. Ieu we hiji aing ye. Penasaran ieu. Ieu pisangan moal tuang ieu mah pisangan. Pisang. Heeh, pisang ieu teh daun pisang nah pisangan. Moal buahan pisangan ieu mah. Buahan ieu teh keke buahan. Pisangan. Heeh, pisang ieu teh daun pisangan eta mah cek kurang Batawi daun pisang mah teh. Ieu cau kieu mah teu naonan. Aduh, beneran kieu. Cek wah ngahina kana cau aing. Cau begitu kumaha buahanana tuh. Menang melak aing jauh-jauh. Wah, tama sekarang sang ditajong. Montong kali tuh sia teh. Paeh ke cau aing. Kan sira tadi di buat pada teh buahan-buahan wae. Sia kan kali ini. Ini sia teh ini cau aing karunya. Ditajongan ku aing. Gagabah sia teh. Ini sini. Dia cau aing. Aduh, aing minta tulung ke mana yo? Aing. Ya, ditajongan ya, cau bedarnya. Aduh, ku aing sia teh. Wo aing. Eta kali ini ti wae. Sia teh. Gajak kelut saya. Iya, aing mah dieu. Eta mah cau aing. Cau aing ieu mah. Aduh, aing dia kayaknya dijindas yuk. Cau aing di wae ieu mah. Montong cau aing. Cau aing sia teh ieu mah. Montong. Sia teh aing. Mingos hop. Ieu cau aing menang lak hop. Ya, ajak penca jeung sayang. Ya. Wani ya ka dieu lain kana cau ka dieu. Eta kana cau deui kana. Deui wae. Aing. Mingos ya teh. Sok. Hayang digegel sia teh ka aing. Sok kali terak masuk. Gegel. Wong tung geus ompoh merah. Sok kali. Sia teh hayang digegel ka sirahna ka aing minta budung. Sok terak masuk. Emang aya huntuan gitu? Aya aing dan buah. Wah. Sia teh. Sok. Engko sebetulnya ngomong cau aing. Pokoknya mah pejetkeun lah cau bedan gitu patut. Moal buahan lah. Sok. Moal buahan. Yang digegel ka aing kanjutna sia. Sok. Wah, teu. Sok sia teh ini bisa dibejakeun ku aing hansip sia teh. Sok ini sia teh. Ampun euy. Gegel sia teh ku aing. Aing ngahina ieu cau kanya kepejet ieu aing. Aing mendadak pamajikan aing carekan ieu bro. Cau kanya kehancur ieu. Ku aing sia isukan temokeun. Manehna pepelakan. Ku aing diwejek ku aing sia. Oh. Kapaleun ka aing gegabah teuing. Apa aing teh preman? Kapaleun aing preman meureun deui teh sia teh.